Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pembina OSIS anu kusim kuring dipihormat, Bapak Ibu Guru anu kusim kuring dipihormat, saderek sadaya rengrengan pengurus OSIS anu kusim kuring dipikacinta. Langkung ti payun, mangga urang sasarengan ngedalkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, rehna urang tiasa riung mumpulung di tempat kalayan sehat walafiat. Salawat sinareng salam mugi ngocor salamina ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu sami linggi, salajengna sim kuring seja ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ku kasumpingan saderek sadaya kana rapat OSIS dinten ieu. Priyogi kauningan sadayana, pangna urang ngariung teh nyaeta bade ngabanantenkeun perkawis rarancang kagiatan dina raragam eling tepung tahun kemerdekaan Indonesia. Sok sanaos ari kanaderna acara puncak mah masih keneh lami, nanging ari tatahar mah kedah ti ayeuna keneh. Hadirin nu sami linggih, acara eling tepung tahun kemerdekaan negara urang teh salaresna parantos janten agenda rutin di sakola urang. Gal tahun tangtos bae diayakeun rupi kagiatan kanggo ngareureuh atanapi ngaramekeunana. Sapertos tahun pengker, urang ngayakeun balap karung, balap bakiak, nedak kurupuk, ngagebuk cai, nyanda kaleci dina sendok nu digegel. Dugi ka olahraga nu kalebet daria sapertos futsal sareng poli oge diayakeun. Sanaos tadi peperan hadiah oge peserta mah sakitu seueurna. Meh tak kalombakeun sadayana da kasengker ku waktos tea. Kukituna dina ieu kempelan hayu urang ngabanantenkeun sing asak kagiatan naon bae anu bakal dilaksanakeun dina eling kemerdekaan taun ieu. Naha bade olahraga hungkul atanapi ditambihan ku kesenian ongkoh. Upamina dina olahraga meresep kumaha upami guru-guru diajak ngiring janten pamilon diabenkeun sareng siswa. Jigana bakal nambihan rame, atuh bilih bade aya kesenian tiasa wae dina panuntungna dipungkas ku jaipongan, dance atanapi karaoke lagu Sunda. Panginten bakal resep, sapertosna capek ngiringan lomba dihibur ku kesenian. Tapi eta mah sekedar ide. Panginten nu pastina makin urang ngabanantenkeun langkung paos. Me sadayana sapuk sarta mupakat. Hadirin sami linggih, rupina cekap sakieu pamapak di sim kuring, hapunten bilih aya basa anu kirang merenah kadanguna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll.